Wah, aing diberi ilmu kuarinya, tapi aing nitip ka sia. Lamun sia geus diberi ilmu ku aing, sia ulah pake maling kotok, ulah pake melet bikang, eta pamali nya. Ngerti? Sembara, saya ngalahin si Malampir embong. Ayang, Kumaha urang cara nanya? itu disihir mengenai lampir mah. Tuh nang sihir aja urang macan boga jurus. Di bom, anjian raka gunung. Pak baru urang kudu aya guru. Atau ulah guru langsung lawan mah sugan eleh nane lampir. Urang dari urang boga gurunya. Ayo latihan bae lah, sugan boga jurus nan. Ayolah urang latihan lah. Ayo. Hei, ha, 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 ya. Aduh. Anjing. Eta anak naon anu kikituan dong anak buru amat. Teu bisa eta gelut kudu diajar nu paing. Pangdeng eta hayang ngelehkeun gila hampir lain. Ya. Urang tangan. Tano. Kenan ki. Kenan ke. Yuk. Kan tadi mah guru bas pengen kami mau pejus. Kalunyak sia aing kasep udang kita lalu pejis ku sia. Bloon, nya doang sang rai cau tararutung dilik. Lain tadi didengean teh hayang ngelehkeun lampir dari ya. Oh, ada ngalahin lampir. Lamun dari hayang ngelehkeun lampir anu POT ya. Nalkeun sangaran sia. Basir semelekete itu tukang papadong. Basir. Ayang kana. Sasa ngaranna? Masa poho sakana ngaran? Sembara. Sembara. Anu sok ngalajuku teh lah sembara mah. Aing ngaran Aki. Saha jeung nu ti mana? Perkenalkan. Nami Aki Hasanuddin. Si tukang nawu dina Curubuk. Aki nu di mana? Aki teh asalna ti Gunung Mokol. Haju Aki teh ngaguling ke handap kalah sep beka kolong lait am uung. Aisan nu teh mah dari ya. Adika sakampung saduan sakampung kedokan kebo. Sia daek dakwang dilatih. Latihan. Sila ngacak-ngacak tai daek. Daek. Daek oke. Aisan daek Basir. Embong aing malah lek mungkusan timbal bae jai mah gede paju ieu. Kono gak usah kuru bae nanti jadi daging. Unggal poe diisingkeun tuh ngabade gitu tai tage. Oh jadi tai kabehnya. Oh. Sembara, hayo jeung aing yuk latihan silat. Ieu mah kena ayo urusan belendang dari ditu. Yuk. Jong, berangkat tuh Jong. Diuk sia, cenah teh kana diuk. Itu banget. Sia, ku aing diberi ilmu ku arinya, tapi aing nitip ka sia. Lamun sia geus diberi ilmu ku aing, sia ulah pake maling kotok, ulah pake melet bikang, eta pamali nya. Ngerti? Sia, lamun nuntut ilmu kudu doang tangkal cau. Maksudna Aki jomlo. Diibaratkan tangkal caunya, tangkal pisang. Lamun ku urang dibaban ku bedog atau ku arit, ku kored, ku garaji, eta moal gerak paeh mencan buahan mah. Kitu sih angkeun jeung aing nya. Oh, horeng ki jomlo bisaan ngomong nama. Demeng pangaruh. Aing mah dang nages apa sendok. Nek nahan dia. Demeng, kadar kira dar sesenok teh dia mah ngot pagi sobok. Demeng. Ilok aing mah. Demeng bawa mah edan dia. Belajar jeung aing mah kudu serius. Kalau doang si Basir bisa na agot doang ngejeng ngomong-ngomong si Kane. Oh yes Aki. Ayo oke orang latihan. Oh yes Aki. Ayo latihan nih jangan nangtung. Demeng, ayeuna apalkeun sia ilmu ti aing nya. Oh yes. Iya jurus Aki, aya 30 jurus. Saya kudu apal hiji-hiji. Lamun teu apal dibekok sia ku aing. Apalkeun ku dia. Anu kahiji teh ya jurus ngoreh kotok, anu kadua jurus nebak awewe, anu katilu mah jurus mejus, anu kaopatna jurus ngagodaan janda, anu kalima eta jurus kekoreh endom, anu kagenepna eta jurus kekoreh rinyu.
jurus kebo ngendok, suara embek, suara kebo, embek nyatuan, suara kotok, suara anjing, suara hilet, suara cacing, suara kuuk, suara tikupur, suara bedilocok, suara bangkong, suara bebek, suara tongo, suara manuk piit, suara maung, suara simet, suara kuntilanak, suara belum. Kedua terakhirna jurus cacing, jurus ngiles, kudu apal manehnya. Praktekan kusianya. Tas, joy. Ayo, aku bisa praktekan menurut sahiji. Oh sayangku, aing mau kasih ya sayangku, aku cinta kepadamu. Coba anu kada praktekan jurus mejus. Warna fotok deui. Praktekan. Jurus godaan janda. Nah janda mau bari toilan bagi bol na. Oi. Gas. Lad. Nur. Pok. Ayo nak, siang geus bisa jurus eta ti aing. Aing boga omongan jeung sia, diuk heulan. Sabara,
Sia ayeuna ku aing seturunan ilmu aing kabeh. Sia geus mahir. Kata sia ilmu ku dimanfaatkeun kana kebaikan. Bela kebenaran, basmi kejahatan, tongeng-tongengkeun si nyilampir. Oh yes Ki. Ayeuna sia geura balik ka imah. Pan sia geus guru ilmu jeung aing 2 tahun, geura balik ka imah. Bising sia ditahan ngagebot sagala kumaha sia. Yong geura balik yong. Ngendengekeun ya pesan ti aing terakhir ya. Si nyilampir moal kaelehkeun ku sahage. Kecuali sia menang pecut amarah suli. Nuhun Ki Aksan. Aing nuk balik, nuk mantuan gebot. Mohon geura balik. Apa? Tidak baik sesari. Orang yang adanya. Dia pun yang ada sesari macam nak ngakuan kabugun alam banyak. Tapi tidak baik kerja sini baik. Tidak baik. Kita jalan kembali udah umum. Ingat mak. Itu kan. Tidak baik. Oh, kembali pada bawahnya. Si Ai si Sering mas, paling makan bubur si Adit ya, kasih dia makan mak dia gitu. Bagaimana keren ya. Terus jajan move on. Sering. Adit cinta sering karena Facebook nice Adit. Aduh si Imong sering cinta tuh. Beda atas.